sorak kenal dia. Hidup, hidup, hidup Nalakasura, hidup. Hei, urang luhur. Jangan nyuka itu karena bintang kan. Hei, urang luhur tun. Entong kasak kesek. Ajar we takolot lu. Cik kan ieu sahaya. Ditukangan maneh. Ngadenge sora aing. Ti jati tunggal kaning waras uluya. Cager. Oh. Tah, kan antep. Tot kaca bawa. Manawiti sanes uwa. Kana ayana gelar kasenian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Pak Haji Sidi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mumulena Unggul sirit ditaliti tekad ucap beat budi baik takwa kayang widi Semahong arsana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpun plungi hati punding mastaka mangga lingi mangga ya Pindra hayu ngamu mulai nabi Kesian kemerdekaan Pak Haji Sarip ku karya anu pinuji warga seni Padalangan mere contoh jeung atikan hante ingkar di aturan nunjang kana pangwangunan susah nyarti payah waktu dia Allah wadi asik pasasa susah nyarti payah waktu dia asik Allah sembah kapihatur kuhanyuk panjenengan Ramatewaji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup kuama timala mangga ligi kuhanyuk panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasep nuhun mangga ligi Ritinun ing pasewakan busana maneka warna Ritinun ing pasewakan busana maneka warna maneka di pagelaran Jawi Keraton Palem Mercukonda Jonggring Salaka Sawarga Maniloka kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan yang otipati jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingi resin rada
tahu Batara Indra Satria teh nyomaya sami tungkul hamari keludat jebah dari Mang Sabda ajrih ningali pamor nalendra wateku tos nyangot sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ngandika lelei kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa Kakang Pancinrada kapayun linggih nakang oge anak King Indra Allah ta'ala nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata marasang pun kakang nampi kana pembagai kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikir saeunaon pua panjenengan kersani malam naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adi guru memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageng sumonten alit putra Batra Indra layan tansah ngajeng-ajeng aya pikir saeunaon ieu teh purwa ramati waji kersani malang tangening Kakang Pancinrada kaula saperkawis makaula teh ono we Kang uloh sami kaduana ti eta ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian Kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluanten bayar-baya sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing etang-etang nyontoan ka para nonoman kitu bujeng hingat tanaga emutan dalah dugi kapati oge kapan waktu di istrenan teh kitu toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalamatan nagara sareng bangsana nya kanca ararisin teuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan jalinci luncat pulang udar tina tali gadang amit moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca geus ti malam tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marcapada tina kaharenghengan marcapada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jarerit para dewa pating karoceak kawah sandera di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya Pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada anu mawi adi dina laresan di rupina eta teh parantos kauninga kusadayana jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan teu kaopan aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa bencana alam paingan atuh paingan adi para luluhur urang tu bakal aya hiji zaman anu dakwah kari pertengtangna anu ngaji kari haleuangna
tapi kejahatan mah beki meueuh di mana-mana itu kaulan adiku sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupiah amanat yen manusia teh gitu yen manusia teh kadah kieu sedengkeun pan makhluk anu pang dimuliakeun ku pangeran teh manusia. Nah ana ditinggal tina sawatawis hukum yen tiasa teh manusia disebat mulia lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel kamanusaanana malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kaguna mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak aya bener cek filosofi aya bener cek ilmiah aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna suara terbanyak tuh leres taya jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan sabelah panon poe geus bijil ti kulon eta tanda-tanda karuksakan dunya tapi kaleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih kene ti wetan syariatna aing ilmu teh kudu tama syariat hakikat tarekat makrifat kaituna iman tauhid makrifat Islam ta eta pasapa urang dunya nepi ka kitu dalam mun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan kene panon poe mah ceuk lahir mah da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di marcapada jadi cinek nama panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat kumaha ceuk dolar tuh katimuranana geus leungit tapanon poe biji ti kulon teh eta tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana kadaharan da geus gengsi urang amarta urang astina ngadaharan kulub tales kulub sampu da gengsi da eta nu dihakanana hamburger fried chicken dan king donat pizza nu matak panyakit teh alalanyar uluhnya budayana utamina mah sedengkeun aya budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana upami budayana tos awut-awutan bangsa na ruksak di eta negara leres tak kitu adi nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa tilu loka alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka alam kadua alam madya pada alam katilu alam marca pada sadayana ieu teh kasalira nyokona sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur nah ieu dewa teu tanggung jawab jelema geus silih paehan nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di marca pada tak iya kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku akang
ti para juata marasanga nyangakeun ka salira adi guru ieu jalma dugi kasilipaehan kieu ieu nyoko ka urang ieu curug mengkol ka urang ka dewa-dewa dewan-dewan nu di sawarga ta salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi Kakang Panji kaulan secara langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga tageni sumuhun rupina makainya mung ais sepuh mah teu leupas tina tata tertib teh taraje ninca kamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan tageuning sumuhun kitu adi guru nuhun katampi ku kaula tuh kaula ge da ungapoe teh noong ti dieu yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca trenggana di malat ti tek-tek dugi kabengek sadayana katinggal kumaha laras nanging di dieu upami ditinggal karena sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeun ka alam dunia eyang Adam laras jadi pimpinan di alam dunia atuh tong bujeng hingga akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur nah ya Allah makerek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silipaehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun katukang ieu skenario teh tos aya tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana firman daek samledok waduh ieu teh aya dina skenario pangeran leres tos dikotre tos aya dina tulisanana saling paehan teh nu mawi agama diturunkeun oge kitu supaya ulah leuwih jahat tak ayeuna urang salaku dewa nah teu bisa ngomean teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener Kang kaula teh makhluk kaula teh anu dijadikeun ku pangeran setiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganana oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung atuh komo kaula salaku mah amuing barang nuju raos impawacana sapraptane pun yeti marcapada nyaeta Batara Kresna ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka sorakeun hala dia aya tamu Wisnu we adi saha Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna meureun dek nguningakeun kajadian marcapada rupina Sampurasun yang rampes Kresna
Kunaon aduh semahong arsana maya semah kaulah ini dan pasampean pangresa puja stuti kersena ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati punding mastaka kaunyuk panjenengan kasepuhan kersena nuhun kersena tekantun atau kapal saindra nuhun mangga lingi punten kapengkeran mangga Elingka alam wiwitan hirupna marek wong wiswanu waduh sapisan Prabu Batara Kresna dedeheus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra kitu kayanana Yusang Nalendra Prabu Batara Kresna Gundiraha Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampirebun hulaksa ketika bingahan pembagian kalayan hapunten tina pihak kalpatan ageng semonten alit saling malu aya naon ieu teh amuing kawas anu rurusuhan Kresna ceng naon Kresna sarebu ulah janten benu laksa pun dados duka muga ulah janten ngating penggalih yang putu dongkap ka desa perkawin gerap pedar bejer beas ulah rek didingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya daun daya sanes aya taroskeun yang aya tanyakeun ceng anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes dupi eyang Batara atanapi sanes kumaha Kresna dupi eyang Batara atanapi sanes sadayana ye nu di dieu naon tara-tara tisasari kaca Trenggana Minangka ieu teh cicing sia Doh ieu Kresna ieu yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu keur murka kade akang persanten kana kawaspadaan adi kan jadi Kresna teh nanyakeun eyang teh Batara leres jawaban anu pasti eyang teh Batara dupi eyang sepuh sarua Batara dupi pangresa sami Batara dupi kaula Kresna oge Batara oh sami sarua Kresna Batara eyang Batara mung dina naon bentena lir tangka tereup jeung keleuwih munguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah barareda jigana teuing beda budi
Batara nama sami sarua dupi bentena ai bedana teh pancena ai eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam alam Madyapada alam Marcapada ai eyang hidup mah ieu duta sawarga Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya dupi kaula ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya jadi perkawis Batarana mah sami sarua nun eyang nun tah ai kitu naon upami aya jalmi nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka eyang teu kade percanten akang kadi percanten pisan hite naon ngan ngecebrek we tita tadi sumuhun ngawartosan bilih melengkung bekasnya lahan aya nu ngahina kana kabataraan Kresna leres saha mangkelukna hei Indra hei penyakit TBC liver mah lila rek tepana teh tapi penyakit goreng hate sekaligus awas nular pisan tama sakotret kayu api sanajan kahalangan kudada awas jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna dawuh sarua jeung ngahina ka eyang sarua nah eyang teu nyaurkeun sarua jigana mah kana kitu Kresna saha mangkelukna anu ngahina upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana gebruskeun ka kawasan di muka urang totogkeun ka kawasan di muka jelema kitu mah kana kerakna sugan nuhun saha mangkelukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu lian anak dulur atapi dulur sorangan ari hukum apa Kresna hukum adil kumaha ari adilna hukum teh ulah sieut kanu hideung ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut salah di dunia mapan hukum tak bisa dijual belikan karena duit lamun hayang jadi orang sawarga kudu kitu kajaba hayang digeburuskeun ka kawasan dari muka sahabai urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut saya nuhun eyang nah saha nu ngahina teh sanes anu lian saha putra Nabi ma Gatot Kaca Gatot Kaca dugi kanang tang sok cenah Kresna nyage Batara hayo urang patutunggalan oko begalan pati ceuk Gatot Kaca sumuhun nah detek itu lamun nya teh manaha nepi ka Batara hargaan kitu mun nya mah asa kacida teuing tah mah ceuk urang kuningan mah kagila-gila keding ceuk urang Majalengka
si Gatot Kaca wani ngahina nang tanggelut timalan kurang ajar eta mangkeluk adi kaula kade cicing ulat cicing da teu lompatan oge cicing ang uning aku anjeun naon kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodok di kawasan di muka dicampuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina daging besi tulang wajah urat kawat yang nyaurkeun kapungkur oranana braja hingkang tumama hartosna moal aya pakarang anu bakal teurak ka si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karena konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditamut jadi sumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak dah cilaka nah yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur supados caina herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pi antieunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ku konta alah cilaka aya kresna aya duh nuhun eyang kumaha upami bade ditamut we bisa pek wae bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak campelak bade ditamut eyang bisa mangrupikeun naon senjata lain panah ta ieu di jerona teh tarumpah nu sok dipake dina suku dikumahakeun pake ku kersna datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna bawa ieu geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikeun bawa di ka dieu hayang adios Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat sae pisan sae kitu kedah nah hukum adil mah adi leres urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina ke paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih adi guru pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu nyangakeun bisluit kadutaan akang ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing nyaeta masihan kasempetan ka para nonoman bade niis bade wangsul kaula nun adi Kakang Panjin rada kaulan bade ngunurkeun diri leras nanaonan ari ua mereka sempetan ka hidup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae Kang Kulan hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab tangtos kenaon margina akang kaula mawa ka nampi ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun diri teh naon eta baku adi we emut
bere jalan kaula ingis kurisi rempan ku kaayaan ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha nembe adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning peraya leres ta eta sumuhun ieu teh pangna anjeun ngundurkeun diri naon atuh naha adi nampi laporan teh beuti sabeula ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh pamimpin mah kedah gitu pengadilan agung ulah bade nya beulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira kedah aya sanksi nampi pa itu teh bener tapi salah kedah disaring sagala rupi oge nampi laporan nah kumaha da sidik si Gatot Kaca teh pan ngahina ke heula ceuk Kresna ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh tinu ngewaeun ngaran-ngaran jelema nu ngewa atuh da entong boro papangi jeung jelemana aya senana we dialungkeun aya we hayamna ngaliwat dipencit nu ngewa teh jadi kagedean aya balongna diacak benar itu kenapa Haji Ding kan eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we gitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papasean engke teh Gatot Kaca teh pae usaha apaan Nalakasura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna tah ku ayana Gatot Kaca pae wartawan media massa media elektronik TPI sararumping naon sababna sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis dalangkung ti si Mandra sohorna Gatot Kaca teh urang India mah biheung apaleun ka Mandra tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca jelas beja tidak sajengka jadi sadepa Gatot Kaca pae can dina surat kabar can dina TPI can dina majalah Gatot Kaca pae di radio kabejakeun ka Bima leres Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija ku Nalakasura Boma Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadewa limaan legedet ngengkeuy leres ba dek teleras kumaha adanya tuh tuluy nganyatakeun nahanya Gatot Kaca pae datang teh kainya nu limaan teh ngajenghok nya Gatot Kaca teh ngajapapang pudig-dig Bima bapana huntu kekerot sora ngegerung mun di rombongan tukang alok ngan jeding teuing teman leres apaleun Bima yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija anu ngadalangan Nalakasura diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura ditewak ku Bima krawak ngomong sia dilelepkeun kerebek sok sia jawab
boga pakarang ti saha curah nya eleh deet nalaka surat ti bapak aing mantep kitu murukan kayak gitu. mesin pae udah dikerabokkeun bapak sia teh saha Karesna Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa bek newak Kresna legede panggih Kresna kerawak ku Bima kap gencet Arjuna nyekal sukuna Nakula Sadewa nyekal kenca katuh leungeunna waktu dirareyang lah Bima nekean kena Kresna bletrok waktu kadinya cobi bayangkeun ngomong si cepot mah ngabaso we dipaksa eta Kresna ku Bima boga pakarang ti saha sia sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurang ngomong sia ceuk Bima ka Kresna dibejakeun atuh kegusieun ti saha ti dewa tah alah sedangkan dewa mah alah Banyak kumaha lo gedet nih kayak da moal newa ka Saddam Hussein Pandawa Yudhistira Bima Nakula Sadegede tak urang ayeuna tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh sangem mayunanana Pandawa sangem da Pandawa matara ieu cieut kanu hideung tara penting kanu koneng dewa salah ditungtut kajian nepi ka paeh manehna mah nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun aki-aki buci trek hideung ngaranna Semar kita bari gutak gitak ti tukang ala eta ala bersargala di ah eta alah nya Kang baru kana sok eta bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar jangan panona leutik mun geus molot bujang hingga ditampili akang mah ku bersihna we ngacreng yo bau dek tiasa urang nadah upami eta tadi bejaan itu sakitu kita harus ketus ningkat tita tadi toel deui tah halis itu ngiplik aja di tadi gini iya tadi ngodean ka putra nih tadi aduh tobat lalawora nu hideung mah lajan panonna sipit jiga pasarip jelegur teh eta mah si cepot si dawala si gareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang mangkaning eta Semar Badranaya teh nya ge kitu sipit panonna Haji Syarif kitu pisan tapi lamun geus molotot tapi lamun geus molotot bangunan nu geus nancep oge runtuh deui runtuh teh bangunan da bongana pondasina kurang pageuh tuh bener nah gitu marokana aing ngadedonna percis Haji Sidik Haji Sidik di zona atau gitu tapi ilmu nak tinggali aduh barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh tinggali ka sang tukangna nah kumaha teh akang ninggal dina kaca tengahna gara cobi tinggali cobi gelombangna aduh Kakang Panjin rada kaulan gening di negara Pringgandani teh di belah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo geus jadi tinakan anu anarkis geus jadi separatis timalan ngahajang ngeberontak hayang misahkeun maneh ti negara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka
nalaka Suraboma anak Kresna tegeni saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak tama aduh silaka Kang tah kitu nu mawi akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki buci Teu Kideung ai kitu mah parantos keluar atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab kumaha atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab kayak dupi adi tanggal walarna kumaha simpen heula ieu ulah simpen heula jadi akang teh tong cios nya teu naon atuh Ada, Bang. nanging tanggal walarna kumaha mangga simpen heula supados rine mangga hebat wah eta emutan dugi kayaknya Cemerlang. sacana mati teh beh dieu nama da eta katerangan teh universal mutlak teh absolut timalang ka dieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah itu ngarugikeun nah nguntungkeun sakira-kira ngarugikeun mah ulah dijalankeun matak ulah getah sarupa teh kitu Kakang Panjenrada kumaha pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timalat ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha wayahna anjeun kudu turun ka dunya ka nyaeta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katingalieun ku Kresna sora anjeun oge ulah jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna ai perkawis ilmu eta mah gampang mung maksudna wayahna ke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu tirta kamandalu kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui kitu tapi akang teu katingalieun ku Kresna ulah upami ku pihak Pandawa mangga teu naon tah ai kitu mah mangga ai kitu mah hartina tanggung jawab nya mangga tirta kamandalu leres mangga nun oh rame nya we acan nu kitu rame ulah lalawara cicing ieu canak naon sami sareng itu tarumpah ai itu mangarana teh lilinggakeun sana leres anu diangge ku Suti Jama ari ieu dupi ieu ieu mah tarumpahkan sana tengah ngelilingga ieu mah ieu teh antina itu dah mangga dua pan gitu atuh pati-pati akang turun oge aya meunang mau diambak ku aki-aki leres mangga geura lumampah Kakang Panjenrada kaula ingis Kakang Semar ka dieu mangga Indra saksian lalajoan anu di dieu wa rek leuwih jero nyumput tibatan Kresna wilujeng wa muga-muga we salamet banglus lampahipun Prabu Batara Kresna murka ieu ge margi leungit kasaimbangan dirina jelaran kapangaruhan ku putrana nyaeta nalaka Suraboma anu dina waktu setan nyanak ieu tarumpah lilinggakeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Suti atuh puguh we nalaka Suraboma teh bungangang bunga Marwata Suta gilig pikeun dasar Raden Gatot Kaca doh ieu ge peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani atuh ku kituna Raden Gatot Kaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak tekantun ti angkatan darat Raden Antarja angkatan laut Raden Jakatawang tekantun Raden Abimanyu ge ngiring wallah nyaeta pikeun ngarengsekeun pacogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng benteng Kikis ieu ge Gatot Kaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna
ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gendingane pun macan-macanan Sinjang kirut saja tining wayang manjat kang lumampah damang balaga lah balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis kitu lah aja ai kana ku gagegean di situ mah saya tempat siapa kababaturan hayang ngegel nah jeung babaturan teh mah totong hayang silih gegel aya pamajikan diantap sementara digegel lain nami lentabaran ditawaran Pak Haji Din lain baga diri saya jeung sian terja teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca beres teman sama hayang langsung jeung saya teu hayang pasea jeung Kang Tardi cia teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang hayang sote pasea aing jeung Kang Apud Kang Apud anjing dengekeun aduh ngan mung sieun dipanglawankeun Kosid ini teh seuri goblok wing oge sami mung gelut jeung saha wing mung gelut jeung jelema jeung naon deui atuh mung gelut jeung orang utan mung deui jeung naon mung gelut jeung gajah hayang jeung naon atuh mung gelut jeung sasatoan hayang langsung ge sare di imah terawe anjing wah lain ke batur mah bisa ciri nanti ku terawe teh jari aduh aya nu boleh aya Hei uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna kudu loba ngakan uyah atawa telem di laut 3 minggu atuh pae heueuh nyari teh dari ampun nyari kana kojor modar teh nyari tong loba ting heureus ya
mun geus lah Pondok umur. da yakin unggul ayeuna mah lah naon unggul salira nya anu bakal unggul mah Portugal Portugal umur. kaliwat Kaliwat atuh. tak itu ieu wayahna bantuan bejaan bola dia bola tam-tama mangga ayo serang mangga Wah singkir. Naon jinglitkeun langan baju. Aduh, kumis diberesan. Erek kelut mereka. hei Aduh, urang pringgandani radenan ya. Atuda aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan aing teh Naon? usaha tina ganja Oh tinaganya bugo. Emang cekil atuh. mun ceki teh usaha tina eta teh euy Oh pasti atuh. ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surowe jeung bogatkeun ti koro aing heuh Oh tidinya dendamna teh mah. hei Gatot Kaca saha we ka dinya lah anu datang ka depan aing sakira-kira wani mah datang nera tangga demam datang nera tangga demam pakulingan rana aduh kasep teuing ieu jelema jeung lunguh jiga turunan enak iwastanu nu jadi wadana nah maneh meuni kitu tukang olo-olo ya bener Raja Penggawa iya sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan ngaranna Abimanyu naonana si Gatot Kaca kaula adina kasep euy Nah kasep. kasep bener kasep jiga turunan Tionghoa kaciri petet hah sok ayang nyaho urang oko pikelan pati bener ya maju sia goblok gado di Tajong Buat tengah. hebat euy Ya dia budak. hiceup sabelung sakali tapi nahat Tajong nepi ka peureuss kieu aduh kawas kepret Kang Yadi kieu nya Oh gitu bulan. ayo woi aduh ayo maju kurang ajar ya ayo sia lesotkeun buta sok dek kumaha maneh manyun lesotkeun ayo hayangnya hoyang lesotkeun eta geus eleh hiji eta eleh hiji alah ayo siap kurang ajar naon juragan Abimanyu dialungkeun Pilarian. aduh silakan lan pikang prawe cenah
Menyerang berjuang dan terang Bang pegang perang wijene satria nyayam gondewa Pangkrang mula satria mina parawata Kakang Gatot oi anu karasa awak manyu dikersakeun salamet Kang nuhun Wah sakitu ge gua. sok ditinggal ku akan nuhun Dimas abi maju Kakang Antarja kumaha salamet nuhun Loh. Jan Bulan. di mana rag-rag Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Ruang marere. Atuh darurat leret ai lempang teh. menino jos kana pipi Oh eta. Rada getih. iya pipi abdi kata jos ubaran le tiiraha maneh make jeung lagam kitu saprak gaus sareng Acep Sulaemi itu bebarengan wajeng si Surai agan gaula eta salamet dawala semohon-nuhun meni melang abdi duh Hariwang pugu. haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah lain tuh eueuh insap-insapnya eta Sutija Jalan mana deh? somong teh jelema kitu teh padahal hadulur teh kayaknya teh Oh dulu. Eta teh. Da jalan mana ke deh? ini reuwas menawi teh aya agan duh Beda muri Saddam Hussein. ari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna Wah, kabula kabale. sakabula sakabale bisa dianggap pangeset terbang Bisa sekalian eta tarompet bisa. multifungsi ngacapi nyaron Caron. nah eta teh panah ongko gonewa Dipakai mentang bisa. bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtamah hayang hiburan bisa tiasa ku abdi Wah, ku abdi tiasa Hibur aku akan. asa nyarios mangga gan agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkeun. teu percaya teh abdi teu tinggalikeun nya Ya, burukan teh. deui geuning sadanu ngara gaji arpusna teh Syep palai lagu naon agan naon palai lagu naon apan ieu teh rek perang lah keun ante perang maladan sing sok mental lagu gendul asa teu aya gendul eta teh geuning gendul rekreasi gendul kreasi panginten ta eta tah kitu menak teh apal kana lagu teh menak teh apal kana seni da moal nyaa kaituna ge Moal. mentak aya duit keur seni teh dihakannya geuning apalin teh lain teh apa ting gerak ku agan dangukeun Aduh. sok Tesangka gening tesangka temalire nu satia
Nah, gening silung pot kawat nangan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadon ngahina aing gan abdi teh asa narompet cing sok cing tarompet deui Surupkeun heula, surupkeun. Bale lagu naon agan cing buah kaung pulang Bener alus. nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyilakakeun kabeh jelema ceh rasakeun buta-buta nah situ mika pas nu gelo we ka aing teh aing juga lempang dorna nya Tiga kan. aduh anger alah cicing aya Eka dulu pemandruna pemen aduh jok si Eka dawala naon hiling montong ngahalangan akang syariai montong si lumputan siya goreng pacut ora sapira udang denawa ora sapiring
Ayahku hebat teh makan aing euy. Oh beres. Alah kalau nganawi teh aya agan. Hebatnya kan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wa akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh, tapi tingali heula panahna nu saha. Tingali heula panahna. Itu. Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudungan alus segit dudungan nya nu agan teh mah ari nu maneh mana kaseredkeun kudu agan ka jero sok bede pilih teu percanten mah ka abdi nah hate teh ka abdi nanti aduh nyangsa apet nah kakara datang nu dekening euy hor jadi heula dewe ka dieuna pak simpang bener agan puntennya aduh nah atuh geuning kakara datang nu mawi macet bener rupina mah kana bukan-bukan ngerakeun sia goblok ih sia hush hush Wih, aduh, ayo, bandring gua yang tinggalikeun jika kadu kan keunang kitu dah Beletok. nanaonan Aisyah healing Pilih bisi kena gitu. waduh nepi ka kitu eta Pilih bisi kena gitu kan. haling bilih keuna geus keuna nuhun jang sawangsulna bos kawan ka kolot teh ampun mun urang maleret ke banding teh hah awas hup iya bro ngabongohan kai iya jadi gebuk masih ngampul ini lu silan paingan
Iri hartina gunung. Lucy Cacing. Paingan nyata tersangka. Datang ke harapan aing Gatot. Daya pula. Oi. Nepi ka eueuh pisan. Salah saurang anu bisa dipercaya. Sararakti iningan. Bodoh sia. Tanira tangan mah. Datang nira tangan deman dewa pakulingan terang. Dene kita. Daya Kangjeng Rama. Ayeuna kene si Gatot Kaca. Buru-buru atuh. Gerak tajongkeun eta lilinggahkeun sana. Menang hese capek ama usaha. Promios. Ayo. Gatot Kaca, iya. Montong make jeung nita sian terja. Montong make nita si Jakatawang Abimanyu. Datang aing jeung sigat Kaca. Ayo, Dimas. Kedek Wakang. Sawios Kang, sawios. Wakang we sawios. Rai Abimanyu Kang, ulah manyu. Abdi ajogan. Jejak sia. Sembah kapihat rukuhnya Kakang Masin. Iya. Ayo. Hariwang Dina mangsa ayeuna sok hayanya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca. Doh. Kang saena mah kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan iya anu ngaberontak. Dipringsan Dani panuhun tiasa direngsekeun. Ieu ge. Sami sareng Akang teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk tigirang. Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajaan. Oh iya dukuna urang. Wah eta paranormal eta. Iya paranormal. Lain paranormal, kuring mah teu normal. Ali. Aduh, ai meurepan teu kelek we. Nya ai kelek dunungan. Heeh, meuni nyalangseng seuna. Beda jeung kolek sana. Beda jeung kelek si anak. Tapi keleksita turunan ti Mitoha bawa awak. Nya ai saena mah atuh Gusti Prabu naon? Ai saena mah da ieu teh saderek kapirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh. Saena mah saling hapunten kumaha carana. Wah, Sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papaseaan. Aing kudu dipapatahan ku sia. Hah? Aya kadua atoh dipikanya ah teh. Aing raja. Oh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima papatah tinu kitu goblok. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Dumeh raja. Bina-bina. aulah. Dengeun kasinggung dewek euy. Cabuk si kowe. Maju Gatot Kaca. Hah? Sok singkil lamun kitu masalahna. Aing nya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, ya tegalana, tega pati, ya. Ayo.
biasa tajongkeun buru-buru eta guna Allah hilap ayo Gatot Kaca kumaha Kang bener maneh teh tiga pati geus buleut Pinastikar sahyang tumampara. Iya ge. Ieu tarumpah lilinggakeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatot Kaca. Atuh Raden Gatot Kaca pinasti remek pisan dadana. Sorak kena dia. Hidup, 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 hidup Nalakasura, hidup, hidup,
Mas Gatot Kasadi. Ya Akang Yi. Alah silaka cepot. Aduh, tobat teuing adi Akang. Sa dikumaha Dimas. Katinggal mah. Digebuk atuh kumaha. Aduh. Ampun teuing. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuing nya teh Kang dikumaha Akang itu apa Yi? Waduh. Wah, Jak tinggalin Amruk. tinggal gitu dunungan. Waduh. Kan. Aiten membari Supano. Gusti. Kumaha tos kieu yeuh agan? Cing bapa maneh kade kitu. Ayana. Gandeng. Ulu agan. Tulungan wa dikumahan mah teh Nun. Ditajong wa. Lan tajong. Ditajong wa. Ulu. Kumaha wa parantos kieu wa? Alah, hebat tajonganana kan. Wah, lain beja Kang. Nya, bejana mah gugur teh si Guyur. Eta teh. Si Guyur mah najongna jeung pamajikan. Mata kabur wae. Aduh. Wa. Bulan, cing tulungan wa. Percaya ka wa. Lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kasawa, leungit kepercayaan putra. Kepret siapa ini? Tuh yang nyebut uwa atau ka bapak mah munini tah. Wah, cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot Kaca leungit kepercayaan putra Jakatawang. Wah, soknya wa tulungan we wa cing persanten we cing persanten. Percaya kau lain senjata dunia dulu jang yuk, lain senjata dunia nu dipake tuh udah kolot nu waspada wae muat ti kadipaten dunia keneh tah masya kunyuk hei urang luhur Jangan nyuk itu karena bintang Kang. hei urang luhur tun entong kasa kesek dina kayayas tun entong ngalelewe sia sialo ngadalang gitu ta Kumaha Allah dala uluh geuning ti sawarga itu semah aturan dawuh lan semah katuran dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata di mana ieu sumuhun lain sumuhun hayu tanggung jawab bade ieu tirta kamandalu rek dikucurkeun hidup Gatot Kaca wara lilir yang merbangun tah loh lilir yang merbangun kayak ngimpen sare ngalinuran yang ngalinu aya we ke jelog nanya euy hirup aya we da eta jejewirna cu uluh agan aduh we geuning aya eyang ti sawarga heueuh kasep Dok. pot lan ku abdi tahu ku abdi ini di Landongan kumaha karaosna cek udah lulus eyang lulus Tang tos bulan. nyangakeun ka Kakang Semar ngajak jaga nama sakalian siapa bisa dikepret ke kuai sok sakalian Ulah kagok. hayo duh tewantun mangga nyangakeun we si bodoh kulit waru angan daru sinegul
nuhun wa sawangsuna iya diuk kasep kulit waru angen tahu si dugul budak dugul kulit teke lain si Aples kita halo di sini Aples siapa di situ aduh Aples wah balau patau tah lawan deui Sutija kasep di malam tah eta simpen heula wiatkeun ka Wah Semar tarumpah cerama ieu pake gua ngawiat gua tah sok buru tah ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicakal ku Sutija di malam lawan amit wa doana wa wilujeng lalajoan aja pade Sokale. ini jang saya Aisyah teh resep ngadukeun jelema hah Jadi dalam karusuhan di rupiah. ay ada jeung si lain ya di dunia teh lirik di mun di dunia mah si lain teh supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianana Si realingan. Si gaing. rumaos buru-buru cagerkeun kersna moal sarubaka bisa ngarengsekeun ieu lintang ti kersna adalah ayo init mangga init bade hayo init Gatot Kaca init bade Kakang Semar tenang init tenang hayo init udah wah anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu teu BCG Kayak hati. moal aya nu ningalieun ka ama kasep saha bae oge pogo daing teh mata peda Ujub daya. Udah karek merojol gitu ya. sok Gatot Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu saha ieu di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya leuwih ti aing ilmu mah deuleu Eta. Ajajar we teh kolot lu. cik kan ieu saha ieu ditukangeun maneh ngadenge sora aing Eta. lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukang ieu Bisa ka penampakan di tukang mah ta eta. nepi kaki Lebih ka sararomong mah. sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengieun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si laing sok lawan Gatot Kaca yeuh kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tingali saha di tukang cing tong heureujang tong hareureuy atuh waras tu bakal jati-jati tu bakal waras uluya cager tah kan antep Benar tanggung jawab. hei Cakra mulang deui ka asa kasep aduh iya kumaha ayeuna kumaha pipikiran aduh kaula teh dipangaruhan kudu jadi anak nepak dadaken saja di linglung kau Gatot Kaca bawa manawi teh sanes ua punten we ua putra geus teu naon hidup ua moal pilih kasih
yakin hidup mah teu salah. Saat teh digusur teh mah. Batu ribut ieu mah hees we atuh. Ari tunuh. Alah. Hudang sia. Sadaya-daya kaula nu nanaonan teh. Nepi ka kitu ngerakeun sia. Hadekeun eta lilinggakeun sana. Sadaya-daya. Hadekeun. Dek kumaha? Kumaha sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngaracun kolot sia. Kumaha se. Peke ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing. Rumaos sama hapunten eyang. Tah Gatot Kaca hampura akang aduh Kang sami-sami. Ai geus kieu sedih we mah. Khawatir aya geus kitu mah Kang. Hampura akang Gatot Kaca sami-sami Kang sami-sami. Anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan timalan. Hapunten sakali deui amat. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya. Jauh silih tepungan angang silih teang gering silubaran. Paeh silih rasanan salah silih benerkeun. Poekeun salih saangan. Timalan. Ya. Akang Ayo geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh. bebas Kang. Alah hapunten tina sagala pihak kalepatan ageng semanten alitnya. Mohon. Ieu lampahan nu pina urang cekapkeun ka dieu kemang ti detik Silubaran Sari tutup lawang Sigataka.